Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng Bunda dina pangajaran tilu basa Sunda ngeunaan mikawanoh kadaharan khas Sunda. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda, yaitu mengenal makanan khas Sunda. Di dieu aya bacaan anu judulna Kadaharan Khas Sunda. Hayu urang baca tur regepkeun sami-sami. Di sini ada bacaan yang berjudul Kadaharan Khas Sunda. Mari kita baca dan simak bersama-sama. Tatar Sunda teh kaasup daerah anu lega. Daratan Sunda termasuk daerah yang luas. Pangeusina oge rea. Rakyatnya juga banyak. Unggal daerah boga cara-cara jeung budaya anu beda. Tiap daerah punya cara-cara dan budaya yang berbeda. Pan aya peribasa dan ada peribasa, ciri sabumi, cara sadesa, sacarana, sacarana. Tatar Sunda mah beunghar, daratan Sunda itu kaya. Kadaharan oge rupa-rupa kadaharan khas daerah ti Jawa Barat. Makanan juga bermacam-macam, makanan khas dari daerah Jawa Barat. Di Ciamis aya galendo. Di Ciamis ada galendo. Dijieuna tina ampas minyak kalapa. Dibuatnya dari ampas minyak kelapa. Katelahna galendo Ciamis. Dikenal dengan nama galendo Ciamis. Upami urang ka Garut aya kadaharan dodol. Dijieuna tina tipung ketan jeung kalapa. Katelahna dodol Garut. Jika kita pergi ke Garut, ada yang namanya makanan dodol. Dibuatnya dari tepung ketan dan kelapa. Dikenal dengan nama dodol Garut. Di Majalaya Bandung aya borondong. Dijieuna tina jagong jeung gula. Katelahna borondong Bandung. Di Majalaya Bandung ada borondong. Dibuatnya dari jagung dan gula. Dikenal dengan nama borondong Bandung. Di Bandung oge aya peuyeum. Katelahna peuyeum Bandung. Di Bandung juga ada peuyeum, dikenalnya peuyeum Bandung. Jabati eta di daerah Cililin aya wajit, katelahna wajit Cililin. Selain dari itu, di daerah Cililin ada wajit, dikenalnya wajit Cililin. Cik, saha nu terang ari tahu di mana? Siapa yang tahu kalau tahu dari mana? Tangtu geus arapal tahu mah kadaharan khas Sumedang. Katelahna tahu Sumedang. Tentu sudah hafal, tahu itu makanan khas dari Sumedang. Dikenalnya tahu Sumedang. Ari Purwakarta naonnya kadaharan khasna? Kalau Purwakarta apa ya makanan khasnya? Kapan di Purwakarta mah aya peuyeum gandul? Kan di Purwakarta itu ada peuyeum gandul. Peuyeum anu dijieuna tina sampe tapi bisa digantungkeun. Peuyeum yang dibuat dari ketela tapi bisa digantung. Mun resep kana manisan urang kudu ka Cianjur. Rupa-rupa manisan di Cianjur mah aya. Aya tauco deui. Tauco dijieuna tina kacang kedelai. Tah ayeuna tos apalnya naon bae rupa-rupa kadaharan khas Sunda. Kadaharan nu disebutan tadi kawilang leuwih sehat tibatan kadaharan nu modern ayeuna kusabab leuwih saeutik pangawetna. Tah saatos urang ngaregepkeun bacaan tadi kantos aya kata-kata anu teu kahartos diantarana ciri sabumi.
hartina ciri setiap daerah. Dijieuna hartina dibuat. Kadaharan hartina makanan. Katelah hartina terkenal. Lega hartina luas. Pangeusina hartina pengisinya atanapi penduduknya. Peuyeum hartina tape. Sampe hartina ketela pohon. Tataan hartina menyebutkan. Tah ananda di dia aya latihan. Mangga hidup kerjakeun latihan di buku paket halaman 30 bagian C sarta nyocogkeun ngaran kadaharan jeung ti mana asal daerahna halaman 31 bagian D. Wilujeng ngerjakeun ananda sadayana. Sakitu anu tiasa kapihatur upami aya kalepatan dina ucapan atanapi paripolah nuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.